Geus ngejo. Nyaman mati heula we ah. Ayo ulah molor deui meni ampun capek banget endang ngagorowanana. Teu barasi mah. Ayo we buru ah. Kudu ge imsak. Boro ah tuh ora runduk kene ah. Alhamdulillah ya Allah. Umur teh nyampe deka bulan suci Ramadan ya. Bari ajin saayana ge alhamdulillah we. Ki budak mun can hudang keneh wae, urang mah mending geus ieu geus siap-siap. Teteh. Teh. Udang. Ayo buru lah sampai kaberangan ya puasa pertama mah. Teh. Ih budak teh ampun teh Yan. Yan sahur Yan. Naon sih maat untuk kene. Ayo buru sahur ah. Beusi kaberangan ah. Saur jeung naon sih? Ajak mie we Yan da lauk hayamna. Peuting wing mana sih wing hang peuting mah ah. Entong jeung potoi bau. Ambung ah wing hang peuting ah ame semangat puasana ah. Ya kayaknya ge sia sungut sia bau meureuna. Yang kan bae da wing tara ka mana-mana ieu di imah we bulan puasa mah. Keur teu puasa ge sungut meuni bau. Mama beli bisa wae ah. Ada saya sok tah. Sok jeung mie doang saayana we nya geulis. Singget tong puasana ieu kakarak mimiti puasa. Soal ah. Paksakeun. Biasana sok dahar jam 10 ayeuna dahar bedug subuh amun teu mah ah. Ari jeung peuting mah teu seueur meureun. Ah. Ulah loba teh ieu mah. Budar sing. Apa teh nanti diseupan mama ah. Ya tadi na sugamnya moal. Baca doa heula, baca doa. Kosok ku iem. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima rojakna wa qina adzabannar. Kumaha sih mah? Dahar eta mah. Nya sabaraha gerek dahar. Allahumma godir, isuk godin. Nawaitu sama godin. Godin mah buka atuh. Nawaitu sama godin ana dai padusari Ramadana hadis sanati padalillahi taala. Ayeuna Bismillahirrahmanirrahim. Bapak sia tawaran. Kamu ada mah modal tawaran. Ya teh hidang kudu ditawaran sia teh. Kasman hayu. Sau. Ieu hai paksakeun. Paksakeun. Masaal. Kembali awing mah. Daripada teh minum mah doang ah. Ya kayak beurang siang kena peuri beuteuh. Ayeuna kan karak mimiti puasa ah. Soal mah ngangin doang ah. Awas ya lamun beurang buka ku aing gede sia. Maaf. Tunduk mah yang sarede ah. Kan? Iya. Hai buru imsak. Tunduk mah ah. Imsak manten sia teh. Kembali ah batur tunduk yang sarede ah. Kita sia teh beurang teh buka da. Peuri beuteuh. Iya. Pada burung budak teh. Lain hayu-hayu. Di kumaha duhapan nya? Bang, ah batur tunduk ah. Iya. Ya. Buru. Imsak manten dong. Mung tunduk ah, we ngarek sarede ah ka kamar ah. Awas lamun barang buka ku aing sia gede sia. Buru teuing. Hidung bang kolot-kolot teh eleh ku budak. Jadi nate. Budak tetangga mah itu udah barudakan ini kuat gararetal tahun ka tahun teh. Sia mah geus tua bangka oge meuni kabluk pisan. Walah tahun ka tahun kieu we nya puasa teh jeung budak we duaan. Salaki mah merantau wae. Nya kumaha sih nya geus kos kieu meureun kaayaanana sakeung ke lebaran yang ngan rezeki. Teh. Ya Allah, ya budak. Teh. Teteh. Udah mau sahur. Oh mau sahur kumaha cenah. Ayo diniatan ayo. Tunggu ayeuna mah mimiti keneh geus hayu ayeuna we ayo udang. Ayo. Buru, si banget kecai buru. Teh, ye. Ye, budak teh nya. Teu bangsa tahun sakali atuh teh. Ayo udang, geus siap tuh. Buru, barang-barang nyangu mah. Man itu semangat pisan rek puasa teh kumaha cenah. Iya dah dia bareng ya jeung mamanya. Layan ada jeung kieu nya. Chicken bapak mana can ngiriman. Baca doa heula ye sakola teh kumaha sih Kumaha baca doana? Ya Allah ya Robi, tah budak ngaji we ka mana maneh pangartina eta? Pohoan. Bismillah
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu Sumagodin. Nawaitu Sumagodin. An adai. Fardu sahri. Ramadana. Wa hadisanati. Fardu lillahi ta'ala. Ya mama maklum tuh mikiran wae resiko. Jadi napa wae. Kus kide ada. Disyukuri nonon ge. Tahun kemarin kus kide. Ya yang naon sih anjing pais kadal. Nah, menanya. Yang ke tahun harap mah sugan jeung daging ucing. Ucing mana ya 2 itu. Daging kabel mah tak beli. Mah. Namun tetep puasana tamat diberi hadiah naon? Ya hadiah naon? Kok ngelap hadiah jadi anakmu soleh nyaho. Babaturan mah diberi hadiah. Ya doakeun we maneh nya puasana sing rajin, sing tamat. Doakeun bapak maneh supaya loba duitna nya, menang duit loba. Jadi belikeun baju lebaran. Hayang naon sih? Hayang meninanya. Karena loba. Ulah loba ting cita-cita tuh buru bising kaburu insaf. Memejeuna bulan puasa mah jaba ieu imah mani bararasul posieu efek hujan mah penting nyalemprot angin arasup ka dieu dasar jelema gembul atuh wah ieu ge mani geus leuleus tukang dul can aya nu liwat ti hiji acan kudu neangan meureun lima tuh mirasa ketambah poe mimitim dengan masak sorangan lemah kudu neangan ya neangan berang habis ngebeakeun manten tertinggalan presker ke tinggal liar-liar di jalan teh aya ubarna aing mah puasa mimiti teh kaberangan deui meni ampun dah biasana sok aya nu ngarak bedug liwat ayeuna mah eueuh tuh dah ilo kuat aing puasa mana geus puyeng dulu geus lanang biasana wae kieu wudhu sieu puasa teh sia paling sieu teh puasa aing aya baturna kakayan aing puasa mimiti abong deui geus sieu terus mah nya puasa henteu nya moal mana deui Wah, kieutan ini odah geus molor. Kacapean meureun, udang jam 2 mending geus udang, batu mah jam 3 sahur teh. Mak. Mak. Yo, udang ya. Udang. Wah, kieu geus sare. Ieu mah aing mah keur ngeunah-ngeunah ngimpi Puasa teh si emak. Nya puasa tuh sia teh Yo, ngahudang ke sahur teh tong penting teuing nya, meni jam 2.
kabur imsak ah. Jam setengah 3 ge kaboro wing meni tunduh. Yo, da sia mah beuki sare ku di udang ke tengah bara jam 3 ka karak udang. Di udang ke jam 2, jam 3 karak udang. Daharna oge meni teu merangsangeun. Dahar jeung sarimi. Ngejeng naon deui si iem ah jeung lauk hayam teu kabeuli. Wah, wing arek ngabeberang ah. Iem parak jam baraha ieu. Jam 10. Tang ari ge ence geus Ngabeberang mah wing bete di kamar wae. Daripada leleban geus ngagoler engkos aya. Ngagoler mah ngalah. Ieu mah ngagoler mah ngalah harandak seueur. Emang heus. Heeh, meni ulin juga nih aya. Aing tunduh sare jam baraha keur peuting aing hudang jam 1 iem ngejo. Ya, heeh, mah tuh ge ya ayeuna mah dicosmos atuh ngejo, dicolokkeun. Kos gablek we kosmos ya teh ah. Ulah dihaud mah di jam 1 kene mah geus hudang. Jam 2 karek anggeus. Buat tunduh mah teh. Yang geus mah sare dewe di jero wing arek mangkat arek ulin. Ngarahan di dia ah tarari. Nam ulin kade ulah godin sia. Moal pira kuting godin puasa mimiti. Mending buat laleles kieu, jabah haus, jabah perih beuteng. Ah, biasana wayah kieu teh dahar. Boroning budaknya. Kalau tos aing oge, teu kuat kana puasa teh. Loba banget gogodana. Insyaallah dijalankeun we. Tahun kamari ge geuningan alhamdulillah lulus. Sugan we ayeuna lulus tahun ieu. Nu penting mah dibere kesehatan ya Allah. Awakna. Hari bulan puasa kieu teh meni kuat serba mahal ah. Gablek duit. Dagang pere. Aduh, alhamdulillah ya Allah, teh rezekinya. Kayak kieu puasa pertama kita ngan diberean hujan. Tiis, tapi na jararot lo gitu. Yang di imah wae mah dibararosan banget lah, asal lila banget waktu teh. Jangan batu sebenarnya. Si Bella aya usinya. Puasa itu mana nanya? Ulin ah, mana dong? Ini nyam. Geus lah, arek ke jam 10. Budak teh teu puasanya. Ya kan urang mah leutik kene. Mali kudu diajar puasa. Kamar emang gede. Eta naon sih? Masa di mana, Neng? Di tuh di warung itu. Ah, tapi nya rek buka teh. Aja mah usinya. Ngasanya, teteh ngasanya. Mana juga nya. Maaf. Kolot-kolot teu puasa. Puasa mimiti waya kieu kuat iseun abong-abong puasa. Padahal mah nu dagang mah nya dagang we dan nu puasa aya nu henteu nya aya. Meuni lapar aing waya kieu tukang bakso liwat. Naon siap puasa lapar. Siapa puasa wae. Puasa. Siap puasa teh sih? Nyao aing teh nek di puasa tapi aing teu sahur is kaberangan. Udang jam 7. Gusti, tinggi siapa teu niat. Oh, lu ngudangkeun. Biasa sok aya bedug liwatnya. Eueuh, Aya, sia we ceulina ah. Mah nan aing hees. Jangan puasa bela puasa. Puasa sing puyeng. Diniatan mah. Cek Allah oge cenah teu nanaon lamun teu sahur mah cenah kitu, meunang teu puasa oge. Itu sia ngaji di mana? Cing aja aing mah. Baheula cenah. Lamun heeh cenah nya eta ge lamun teu sahur ieu meunang teu puasa ge. Tapi kan nya bela puasa aya Nya kege isukan mah puasa aya. Penting mangke puasa ke urang teh teu manggi deui jeung bulan Ramadan. Bisa memagahan ka aing geuning sia bisa memagahan ka sieum teh menta-menta. Iya, ieu teh mematahan sia mah kadunya anggar sia duit tah hayang. Oh, nya hayang duitna mah da aing butuh. Jong naon sama make tiung tapi kos kitu. Yuk, mata sakola ngaji. Ya urusan make tiung mah urusan aing jeung Allah. Sok teh ya. Ngomong kemarana sih nya aja lemah nya. Ya, hees mah kana ngomong puasa. Lalu leuseun meureun. Ya lalu satedaang. Ya, Kok masih diem kedeung ieu? Nya puasa nya henteu nya. ya
puasa komo datang ke didikan mah oda. Didikan mah udah anggap we leungeun nama. Ya, teu kau aya ieu. Ngadahar-kadaharan budak tadi saeutik beri beuteung kene. Hah, aya jambu. Jambu lagi eueuhan Jileut malulu. Beri beuteung kene. Di mana aya warung muka sih? Tukang bakso ge da we kieu mah can dararatang meureun beri beuteung. Masih ieu sahur dahara saeutik deh ya. Kolak ya, kacang. Bi, Kuang ieu aya kolak, kusunya dagang naon sih? Kacang. Kacang, Iis. Gereje. Iis jeung buka Iis. Aya teh. jauh kene. Nyakeun bae jeung sana ke. Makabot tukang dagang oge. Bibin hiji deui we, halong Sampai kene. yeuh. Oh, kuing di bali dia. Nya hanut ayeuna nangke buka maki. Sok aja dia. Ya, duit bawa geus ka ditu, bawa geus ka ditu bawa kabeh. Ka ditu nya. Bela, Ka ditu. si pos data apa poho? Iis. Aing poho. Anya geus kembe atuluikeun we nya. Goblok siapa tuh? Cek aing nantong sok belanja wae kieu. Puasa pertamanya atuh Bela sih. Coba ulun nyamun ieu kan salamun gua ngomong aing puasanya. Kayaknya sih mana tidak menghargai diri itu. Embung, Nah, hayang we. embung kalau masih atuh puasa nawaran ke aing. Nyepet bete dong. Embung dong, aing puasa masih kuat iman. Nilalesang hari hujan teh. Alhamdulillah belanjaan geus meunang. Biasana sok tere da pake masak ka kaburit teh. Padahal beuteung meuni geus rape ieu jero beuteung. Bu Haji. Aya nu geuli. Puasa tuh Bu Haji, ayeuna awal puasa. Nya puasa atuh ya, eta tas balanja eta. Subuh sahur jam berapa Bu Haji? Sahur jam 3 ya. Oh, udang mah meuni jam 2 kene geus ngudangkeun. Oh nya getap alus boga kolot teh Mending dahara mah. ujung daging mah. Nya tapi mana kali ngahuap. Nih, nya urang sare deui. Eta naon Bu Haji? Urang mah boga jambu ya. Eta lagi naon kitu, Pak? Urang teu puasa Bu Haji. Astagfirullah iya. Heeh, soalnya urang sahurna saeutik ngadahara. Dahar mie doang, bayangkeun. Jadi bener sih mah ingat sugan teh eureui. Yang kau lagi bejakeun sia ka mawadas ya. Tong. Sia kabesekan jabata eta dorakat ya ya. Tong bebeja. Keun deh. Urusan dosa Bu Haji, dosa orang, dosa kurang. Nggak di sana ya. Beli sama dia. Tadi dindu nya usum hujan teh ya ke rek dijikeun jeung eta jeung sambar rujak. Yang kora tuh nyara rambung buka puasa jeung ruyak, tapi buka puasa sama sok sambar kahayang tanya Bu Haji. Seger ya ke tas dahar teh langsung ka ieu atawa tas taraweh. Bu Haji ke urang ka imahnya. Naon maneh? Arek ngadon dahar. Ayo atuh bantuan masakna. Hoream teuing. Nya puasa ge henteu emang sia teu seribu eta. Engke boleh bocong Bu Haji. Cigana sia mah tas ngabaso da. Engke bawa duit di mana Ya amit-amit bakte. Kono kaya kanyahonin oda da. Mau bebeja. Bebeja aing Awasnya mau bebeja kempesan. Meunah oge nya jambu teh. Handak kalau nyokot 2 ka Bu Haji. Geus jauh mangkatna. Terus begini ngadahar jambu mah apa di beuteung kene. Di mana warung nu mukanya. Kerjaan jukan aing. Sok pusingnya puasa teh olok duit tapi puasa tapi duit oloknya isnya. Aing mah pusing, tidak Tapi didampingi suami. aing mah puasa yang ngomong ke jelema. Batal bisa ngomong ke jelema. Ya, batal Aja semua. teu dateng inum ieu teh hidang Nya sih mau dumuk geus batal eta. Yang kunaon? Saya pingsan. Puasa mimiti urang sahurna saeutik. Aing mah yo yam sahur nage ojong daging hayam. Aya jeung mie doang Ya mendingan minyak manis ya. Ulah bohong ya, ulah didenge. Tapi hayang. Saya puasa Ulah sia nyaa. Puasa lah. Nyaa. Terus bingung tapi ya. Oh, batu ke puasa emang maneh. Nya aing mah kaberangan. Tapi aing kabita kacang. Sia mah kuduna ngerem di imah Bela sampai jadi teu. Ngasana tuh Bela? Wae. Ngana mah meuli desa sih. Oh iya.
Sia. Kalau bekerja sama udah sia. Iya. Cek tapi sok kamu haji lamun aing teu puasa teh. Dosa mah masing-masing ditanggung. Dosamu. Jadi terpuasa. Kamu siap puasa ngomongkeun makanya mau menang pahala. Biakeun lain mau beda. Tapi saya mau bohong ya, bukan mau bulan puasa tuh. Teu ieu mani ngomong teh kan. Mana mah bisa wae. Mana oge jayemnya. Naon mangaruhan sia di tamenta naon baheula. Iya tuh. Ingat tengah mengaruhan teh. Ayeuna mah geus kosnya nyalakeun sia. Saya puasa tuh sih. Ya puasa lah. Kan puasa nggak gosip pahit temenang ya, ha? Oke tuh nggak bohong. Ya puasa mah teh pada sesentak jayemna. Nah, percuma puasa oke ngomongkeun batur mah batal. Sia eta puasa aing ngomong. Kan jaminan aing mah untuk puasa oke, karena ngomongkeun batur, cuma nyaritakeun batur doang. Iya nya, Setuju banget ya. Fanatik banget ya udah. Nyawa katarima nyoh henteu iman Islam na puasa wae ge. Mana cina menang pahala nya nya. Terus biakeun ayo. Kalau bijak mah udah. Aing kae mah itu tuh. Jika itu. Aing kerek ngbuat tukang kolak teh gede-gede aing ini murah. Udah bagus tuh belum yang boleh betul wae. Terus saya balik sih. Belum kan? Ya, biakeun. Soalnya berapa gitu. Si ayam masih dagang eta teh tarus ya. Itu mau lah mah sak molor keneh. Saya mana tuh? Puasa sih ya. Ya ayo batur mah. Gusti, ieu nini odah weh ke can hudang keneh wae. Aing mah geus seueuh sagala naon di dahar. Woi, sahur. Sahur. Mau weh ki can hudang keneh wae ta tadi, uing mah geus kakataprakan. Tunduh iem sia Teh. teh. Lain gerang ejo geus jam 4. Geus jam 4. Ya, tempo gerak ge. Ari dina teh matahari di tengah kene teh hidang Geus kagigir. geus kagigir. Heeh, geus jam 4 turu gerang ejo. Jam 4 mah aya di tengah di ditu tuh di sisi. Gerang mirun Dia sana. masih di luhur kene tuh, Mah masih puasa teh sih buka can. Pira putih mah ya geus buka iem. Ah, sugan weh. Ulah sare wae ye. Engke moal menang pahala. Dulu sih iem. Mu bajir, kete puasa oge. Terus gerang ejo ka ditu. Terus balik ngaladogna. Nyanggus mah wing hayang sare beurang heula sakedeung mah. Sia ge sare. Oh nya wing kan tos ulin. Kedeung heula di bibir sia aya naon ah? Hah? Mah, Mah sia godin ya sia. henteu mah wing puasa. Puasa mah puasa. Puasa mah. Jujur sia ka aing sia. Ayo, Emang jujur puasa mah teh. jujur ku aing sia. Tadi mah ngadahar kacang mah. Ngadahar kacang. Amit-amit. Ah, budak teh awas ya kowe mau di budang ke dari sahur dah. Aing horoream. Anak puasa. Usukana puasa deui mah. Usukana puasa deui. Horoream dari Ya kieu tadi teh. tadi sahurna ngadaharna saeutik. Cek aing ge naon? Siksa beuh. Saeutik. Siksa beuh cek aing ge iem. Nyambung ah, urang mah yang jeung sop ah. Sahurna ah, Sok naon coba ge? sop kadal. Sok ya beuki mah kowe yang di omehan, isukan di angeun. Tadi ngadahar kacang. Jadi itu tuh. Banget. Terus ai sukan ulang puasa sih ah, percuma aing. Tujuan puasa dia tuh mah ah. Ayeuna mah mimiti. Aing udang peuting belansa sia saker sia supaya sia daek puasa iem. Yang geus ah wing harus sare teh beurang heula. Sebeuh mah. Buruk aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Kami dari keluarga Wartia mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mah geus ngajok itu. Enggak ngajo ya ayo udah nge. Heeh. Di dapur. Menit. Buru-buru. Sare deui. Mana sare deui ya. Oke. Itu budaknya Sorana. Itu si Bella. Bella. Ditrekin. Anjing, goblok ah siapa ngomong we? Belikan dia.